Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya meong bedas kumaha daramang punten nembe tepang deui. Kumaha dinten saum ayeuna saumna lancar. Oge sate acana nyungkeun dihapunten heula ka baraya maung dina kasibuburan ieu sing aya dina kabarokahan khususna sim abdi nyungkeun dihapunten kasadayana pilih aya ucap misalah nentog kana hatenya. Oke, dilajeng deui ayeuna jalan-jalan wae ieu judulna nyaeta jalan-jalan ngabuburit ya, di daerah Tespong Cicadas Baros Nangela Sukabumi. Abdi direncangan ku Egi. Kemana direncangan abdi teh aya bade ngalah manuk sini teh. Sawahna masyaallah. Wah, tuh geningan aya Egi. Nonggi pegatlin, urakna pegat, berarti gede sih ya. Ya ke orang mau ada urak hiji ya, tah mau urak hiji ya. Terus menang panan oke. Nggak urak. Orang kadinya. Yang belut rekan lagi. Tidak geus tenyanggut pegat bari pegat tali urak namun geus moal nyanggut di urak kan oge. Oke. Dulur urang tinggalkeun heula ieu nuang dibiarkeun. Ieu mah kepelakana di jaketan nitiriseun. Nah jadi pemirsa ieu teh engkeun teh di bolongan si plastik ieu teh. Plastik ieu teh kita di bolongan. Anu bade di pelakana teh di bolongan supaya sangkeun teh jadi jukut di sekitarna gitu.
istirahat tadi saunga baraya. Alhamdulillah. Naon? Oke kayaknya. Bisa orang baraya. Kumaha? Ano panah na po? Salah ini si Egi mah. Oh ya, baraya. Ternyata si Egi menghilang tadi teh. Keur ngadamel eurad ieu manuk jangan ngeurad kahayaman cenah jebakan buat manuk kahayaman. Tuh. Oh, geningan ke. Kamana yang lagi kamana di? Orang tuturkan si Mang Egi kena giringkan sena manuk kahayamanana dipancing ku suara manuk kahayaman MP3 dina HP sangkeun nyalampurkeun kela lamun digiringkeun ti dieu berenang engke teh manuk teh sarieuna melompat ka ditu ka tempat nu dieurad tadi. Insyaallah karena kalayan izin Allah manuk kahayaman eta kaeurad kejebak gitu. Baraya. Duh baraya kalau ngerasain di sini di ibarat kata pemandangannya kacida endah. Alhamdulillah endah. Di balik keendahan ieu anyakeun aya bau itu kacium ku abdi mah bau tai hayam. Apek teh senjorening ieu teh apek teh eta geuning proyek hayam. Bau baraya. Oh siagi ieu cecere mah loba tuh. Buat eupan eta tuh. Jadi baraya eupan yang buat ngurek teh ku cecere ieu seueur dieu. Ieu mah ku cacing hese da. Orang tutur we lah lagi ke mana ya? Tuh ayo baraya geuning manukna. Giringkeun tong. Aya baraya manukna bieu hiber urang giringkeun sugan depa dinya manukna. Danau rolong meureun nya. Set. Wah, hiber jauh baraya. Biasana fokus kana ngurek ngalabelut aya nama jalan-jalan buburit. Aya yang belut ceceban. Aya manuk ala itu buburit ieu mah tuh. Sayangna oh jadi sana saudara sayangna teh dina pare tengah-tengah pare anu rimbun beunangnya. Orang risakeun urekanana mari kita sore sekedap pribadi buka puasa teh persiapan ulang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dayaan berat tuh. Jong, belutna parwasa.
Pindah lokasi lain. Tuh kaburu merenya lah karek jam 5 dah. Oke tuh siap bawa cokotan lah cerita. Di sini Jong dulur lokasina cahaya manana menurut alulin Parwasa belut pemenang Parwasa belutna. Oke ayo gaspolkeun atuh. Lumayan nomor aku. Pindah lokasi penjebakan burungnya, pindah lokasi. Hah? Kumaha di mana we? Ayo tadi dia kan. Suka sangkung. Uluk tadi bawah deh. Ini strategis. Yang hari di dunia. Itu sekalinya mau dinya anu geus sayang eta mah. Orang kumaha maneh? Di mana we? Batu nempuhan bodo amat. Didieureun? Hah? Ah, awina. Ih, Bisa cekal kamu sedap sugeskeun. Jadi rada. Jadi. mana heula? Itu dia. Dia lah. Bisa sih beli itu kayak itu. Iya, Iklan. Dia kurang ya. heeh. Batu nempuhan. Dua. Kumaha gain batu kedua gana. Kieu kieu ge. Heeh. Balat teuing itu. Nah, jebakan. Kumaha? Oh. Kembali itu juga masalah nuding. Jumbo hok lauk edan. Heeh. Heeh niatna teh.
suara manuk. Igaskeun. Yuk. Hah? Kemarin ada banyak. Mau lagi, mau lagi. Teroris gitu. Hah? dikarenakan waktu sekedap dari badai buka puasa orang persiapan aku pulang waktu tos parantes setengah genap kita aduh ya Allah ban kasadayana baraya maung bodas kumagi tos sonten acara ngabuburitna sampai sakieu wae. Mudah-mudahan kasena sehat selalu, puasana lancar, lain aya dina berkahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.